Barang gawe di baturan kuno lada. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Diawali dengan meresan kasur soalnya geus teu ngeunaheun pokona mah hayang diganti sprayna. Kalian tahu ieu teh dibantuan ku saha? Pastinya ku si Raidu. Tingali mawa sapatu ka kamar geura Masya Allah tabarakallah langsung lanjut abi teh makan heula ieu teh jeung nasi goreng sambal terasi begitulah. Alhamdulillah ari geus dieusian mah tuh tanagana teh ayaan jadi sasapu, ngepel ieu teh di luar soalna teras nanti gampang pisan kaciri kotorna gitu loh Besti. Lanjut we nyieun opianya si Raida nyata nyieun pancake tuh ari geus dibere mah. Ararantang geningnya. Dilanjut we abi teh yang nulada geus we tinggal nyieun cilok kuah. Saha nu resep cilok kuah cung di dieu. Ieu teh enak pisan. Pokona Masya Allah. Untuk ke video dasar ribet gitu loh jeung si Rai.com tuh udah makan teh langsung lanjut deh beres-beres kirohana nu kamari. Poe ayeuna mah teu loba teuing video soalna da emang barang gaweana ge saeutik gitulah Besti. Bye bye.